Ya Allah ya Rabbi. Nah, Allah teh maha bijaksana dina dadamelanana. Allah ngadamel langit aya kebijaksanaan, Allah ngadamel mata poe aya kebijaksanaan, Allah ngadamel bulan aya kebijaksanaan, Allah ngadamel bintang aya kebijaksanaan, Allah ngadamel bumi aya kebijaksanaan, Allah ngadamel gunung-gunung aya kebijaksanaan, mas sagala ngadamel tatangkalan, Allah ngadamel lauk-lauk ti mimiti lauk kakap anu gede, lauk hiu nu gede datang ka lauk ribuan laletik ribuan rebon laletik kering asih laletik aya rahasia-rahasia Masya Allah Karim ya aya kebijaksanaan Gusti Allah naon bae nu mantak ulah dirubah-rubah di diri orang sebab eta kebijaksanaan Allah rahasiaan dagang ge dagang ieu teh dadamelan Gusti Allah kok urang ieu dibere maju aya rahasiaan kok urang dibere biasa bae aya rahasiaan kok urang dibere rugi bae aya rahasiaan serahkeun kana bogaan aja urang mangan ngalaksanakeun hungkul moal kebel deui ge urang bakal berhadapan jeung nyieun rahasia tinggal urang na bae nampak maksud tak eta narima eta teh hese jasa. Nah kabelah dieuna Allah teh mah bijaksana dina dadamelanana nu mantak urang daek ngaji aya rahasiat endek dikasorgakeun kadeleuna mah urang teh ari riungan kan jeung jelema zikiran horenganan aya jah batur kadeleuna mulungan kuntung we rudin bau ijin padahal mah horenganan kolbuna mah keur manteng ka Gusti Allah kasaliru kan urang mentek engke besi aya nu mulung tukang mulung kuntung iya wali gajen buku mah iya tewak geus ku urang tewak orang dijual kuntungna henteu ai wali mah kadeleuna hungkul rudi kolbu keur aya anu disumputkeun ku manehna Masya Allah dari nyumput sumput saya jelema ahli Allah mah Abu Yazid kapanggih jeung setan di Baghdad cik Abu Yazid bisu setan gadis ya naon seti isin eta sataranjang isin ka satu cik eta ieu jelema loba aing isin ka jelema pugu jelema ge ku aing diome kiai ku aing ditungtun-tungtun ka pemerintah ya ku aing tah aing dek isin kumaha atuh ka jelema dek ku aing apan atuh di goda ku aing ya bener oge sih makan isin ka aing mah sataranja ge isin rupana doang make jubah ge aslina mah sataranjang rupana doang sorban ngambai ge aslina mah teh usaha usaha teh anu make dasi anu make sepatu anu make sorban sial teh setan goblok urang kasinggung mah tungtung namanya bisa aja teh setan Masya Allah Karim ulah ngomong sia Abu Yazid tapi kula mah cenah tah lamun kanu di masjid tah sieun panas kunaon boro-boro kula ngagoda napas lagi panas dua jelema tuh di masjid cek Abu Yazid coba aing di dieu barang aya di dieu hiji keur di kurungan bae gitu tah keur zikir bae la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nu hiji deui belah ditu di juru biasa sama asik ada zikirnya oh iya tanya Assalamualaikum salam dibuka naon Abu Yazid budak morak keneh ka deuleu ku Abu Yazid ieu kumisna ge kakarake kumis jarum bulu jarum atuh pansi mah geus eueuh kumisan ya lamun diayakeun ja putih kabeh mending dikerut cak cenah teh lamun diayakeun ku lain jelema jurig tuh jenggot putih kumis putih itu di luhur putih urang mun kapanggih di tengah peuting atuh sieun kan sok geura misalna Haji Pendi kumisnya teh dikerut janggotna teh dikerut geus kabeh putih kabeh kan aju kabeh jararadi urang kapanggih ti peuting atuh parajan lain jelema kan ieu mah asana karkara kaluar ti kuburan anyar ieu
Nah ieu mah budak ora kene kumisna ge kumisna bulu jarum ya Allah cak Abu Yazid ieu jeung budak ngora kene geus hebat kieu dipake kasihan ku setan ngomong kieu deui terus kapan jeung setannya percaya teu omongan setan masyaallah eta ku apaleun bohong setan eta bae geus kitu banyak bohong eta tah ku apaleun eta Abu Yazid tos ngobrol jeung setan ajung ngomongkeun bahwa sieun ka manehanana eta diberecang tak lamun aya nu maot ya datangkeun ku urang ahli Allah setan kalabur kan kabur kabeh babari maca la ilaha illallah setan eueuh nah aya anu hese bae maca la ilaha illallah didatangkeun bae kiai kadinya set la ilaha illallah babari cenah bareng datang setan kabur tadina ngalang anu endek baca la ilaha illallah jol bae haji pede ana rese orang mawa setan jalan siga ade mesti anu sakarat-sakarat ulah diajak ya nama Gusti Allah bagus sieun setan ka ahli Allah mah moal daekeun panas napas panas hiji deui kapan setan teh kieu bae di luar setan udah di eta teh ka masjid iya nu hees cek eta teh atuh kurang lain hees kanjeunkeun hees bae moal diganggu ku anu sejen mah ku aing diganggu kabeh kunaon nu hees eta mah lamun hudang bae ngana mah ngacaprak ngaji bae tah asal hudang we ngaji bae ceramah bae cek eta teh teureun kasa jeung di mana bae geuning hees we antepkeun oh kan ari sieu papan ku setan di ome digere irungna jadi teu sieun setan ka wali mah hees na dikir pan wali mah hudangna ngacaprak ngaji bae mantak setan kieu goblok sia cek setan teh itu kajangoan pan wali mah sia ngembek goblok aing sia nu goblok hampura cek geus heseun ka wali mah heseun tapi tetep bae terus bae ditinggalikeun diintip digoda mah terus bae deuk nganggo ada tugasnya anak teu kuat tu ieu kenu ieu teu kuat tu ieu kenu ieu teu kuat tu ieu kitu bae setan mah terus bae emang tugasnya anak nah iyalah ahli Allah dipake kasieun ku setan sebab nafsuna geus eueuh kadeleuna akur padahal henteu sebab nafsuna geus eueuh ieu urang tah ngabersihan nafsu ieu teh nu hese teh nafsu nu hese masyaallah teu meunang manggih susu endut-endutan aju urang nu ngap-ngapan sesek napas dipudoli kunaon atuh ka dokter bae lain dokter anen cenah ieu mah kunaon ieu mah itu kudu didatangkeun tuh langsung ya Allah ulah bingung-bingung normal eta ngaranna ieu mah abnormal wallahu alimun Gusti Allah teh uninga di khalqihi ka makhluk teh uninga kumaha udah ada melanjeunana teu kaya diayakeunana ku anjeunana geus aya dihirupan nu ngahirupan anjeunana nu ngarobakeun anu nyicingkeun Gusti Allah nu mantap la ilaha illallah teh beunang kabeh urang mah la ilaha illallah teh lama budak bihakeun bilwujud illallah eueuh anu disembah kalawan hak kecuali Allah naik la maksuda bihakin anu dimaksud kalawan hak kecuali Allah guys lamun urang bertoriko anu dimaksud kecuali Allah langkah naon bae deuleu kudu ka Allah denge kudu ulah anu dimaksud kecuali Allah silaturahmi ulah anu dimaksud kecuali Allah ngaji ulah anu dimaksud kecuali Allah segala rupa Allah bae nu dimaksud teh sabaraha taun bisa na heulanan lempengkeun eueuh nu dimaksud iwal ti Allah naik la ilaha illallah teh eueuh anu nyiptakeun kecuali Allah nyiptakeun teh maha pencipta nyiptakeun langit nyiptakeun bumi nyiptakeun manfaat nyiptakeun madarat
nempel di jero eta ngucapkeun la ilaha illallah teh eueuh nu bisa nyiptakeun langit kecuali Allah. Allah teh Maha Pencipta. La ilaha illallah wa nu bisa nyiptakeun bumi kecuali Allah. Allah teh Maha Pencipta. La ilaha illallah wa nu bisa nyiptakeun kasep kecuali Allah. Allah teh nu nyiptakeun kasep. La ilaha illallah wa nu nyiptakeun jore kecuali Allah. Allah teh nyiptakeun jore. Nu mantap urang kanu jore nyengsirikeun sarua jeung nyengsirikeun ka Allah. Sarua jeung nyengsirikeun ka Allah. La ilaha illallah wa nu nyiptakeun manfaat kecuali Allah. Allah teh pencipta manfaat. La ilaha illallah wa nu nyiptakeun madarat kecuali Gusti Allah. Allah teh nyiptakeun madarat. Kabeh ieu teh ciptaan Gusti Allah. Cukup la ilaha illallah. Ahli la ilaha illallah dihormati ku kabehan boro makhluk nu ngaran manusia, hewan-hewan. Sebab naon? La ilaha illallah. Eueuh nu bisa nyiptakeun maneh kecuali Allah. Di ka mana maneh? Bisa ngobrol, jeung mau bisa ngobrol. Jeung cak-cak bisa ngobrol, jeung kupu-kupu bisa ngobrol, jeung saantero bisa ngobrol. Seperti etalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kunaon dia dibere ilmu ku Gusti Allah eueuh universitasan tah mana kitu. Moal aya di universitas sama ilmu kos kitu mah. Moal aya di Al Azhar, moal aya eta mah khusus bae ilmu sirrul asrar, rahasia di balik rahasia. Sebab ibadah urang make syariat, kolbu urang make aqaid, dikawinkeun zahirna syariat, kolbuna make aqaid, bersih timbullah hikmah rahasia. Rahasia etalah anu nyieun caang hakikat ngaranna. Urang lamun syariatna rapi secara zahirna, kolbuna make aqaid anu pas keyakinan ka Gusti Allah, kawinkeun syariat jeung aqaid kolbu zahir jeung batin tek bersiha bakal timbul sirrul asrar. Jadi dia bakal katempo. Salatna akur jeung urang, tapi keyakinanana nu beda. Sebab aya siran. Eta bakal dibere ilmu ku Gusti Allah. Ilmu anu naon kitu ngaranna hese nyaritakeunana dengan sompral ilmu laduni. Nah, ilmu Allah teh nu nyorot ka makhlukna, nempel di makhlukna, kuari bakal kanyahoa. Mun tadi innallaha wallahu sajada Gusti alimun bi khalqi maha uninga ka makhlukna jadada melanana makhluk Allah anu geus dibere rahasia ku Gusti Allah, dibere sebagian ilmu Allah, dibere rasa sehingga nyana dibere nyaho di jero taneuh di lauhul mahfuz segala. Masya Allah. Hakimun bijaksana pisonihi dina dadamelanana. Allah Ta'ala teh maha bijaksana nyen ki Zaid jangkung. Allah teh maha bijaksana nyen ki Zaid nyen ki Umar pendek. Allah maha bijaksana nyen ki itu ki Bakar mah putih. Allah maha bijaksana nyen ki dadap mah hideung. Ulah dicawat-cawat kabeh dadamelan Allah. Allah maha bijaksana atas dadamelanana nu urang teu nyaho rahasia. Itu si Zaid dijabel ku Gusti Allah jangkung-jangkung teh nya urang teu nyaho rahasiana. Horenganan satu ketika aya hiji jelema awewe keur mimiti ngandung teh naon kadang-kadang nyiram hayang jasa buah, hayang jasa buah, sedangkeun ka ditu hese eueuh pangorak eueuh jang taraje eueuh sagala jang eueuh bae lah. Aya ge Ki Zaid doang, aya Ki Zaid doang mah Zaid kula eta ka bisa tentang ala buah. Ieu atuh ieu bae bari teu kudu jengke kos kieu mah. Horeng rahasiana mah eta. Rahasiana masyaallah di antara rahasiana teh. Zaid ka dieu naon hujan gede ta eta teh kenteng teh coba tah.
bangun atau menyingsat coba pakai dia oh kesieu gampang oh eta rahasia anak ya Allah ya Rabb aiki Umar pendek ya sebuleun teu nya urang rahasiana Masya Allah Umar hadena geus ka dieu kunaon eta duit teh ka kolong nyek celek tah coba tah atuh nya mah ngaguruntul oh iya rahasia lah eta mah keur nyaritakeun urang rahasia-rahasia lembur rahasia-rahasia lembur supaya ke harti kurang jahenya aya rahasiaan kabeh nu mantek urang ulah cuat-cawat ka dadamelan Allah urang kuari boga pamajikan kaberan pamajikan urang pendek ulah dicawat nikmati ye ulah sok aju cuat-cawat aing boga pamajikan pendek-pendek deui ulah geus bae engkau adalah sayangku satu-satunya di dunia ini adalah pilihanku. Tidak ada yang lebih cantik daripada engkau sadunia siapa angkilisna di mata aing. Geus bae geus kitu. Bohong pamajikan ge. Deh, bohong. Bugo, ulah mah teu geulis teu di mata aing masih teh panggelis eueuh deui. Geus aing mah moal kawin di kana sajan hiji sailila hirup. Emang kunaon ka? Mana modalna aing kawin. Kebahayaan ku Kangjeng Nabi atas informasi langsung ti Gusti Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kangjeng instruksikeun supaya dihancurkeun masjid. Maka tersebut dihancurkan rata bahkan titah dijieun tempat kuburan mayit-mayit pamiceunan mayit-mayit kuhina-hina eta tempat nu geus dibangun masjid lamun dicuk-cuk teh kapan sabada ngabangun masjid teh atuh dihebat-hebat atuh lantaran bentukna masjid atuh beuh urang Madinah teh anu teu apalna naon mah bararungah kabungahanana mah kapan bentukna masjid sakitu agrengna di samping kaagregan teh bisa dimanfaatkeun parantingioan waktu hujan waktu panas tapi barangku Kangjeng Nabi diinstruksikeun titah diratakeun timbul nomor kahiji aya suudzon merenanannya aya we hasud dianggap hasud besi kasaingan merennya masjid teh itu makapan masjid Kuba ieu mah masjid agreng hebat aya we merenanannya Muhammad teh besi we kasaingan aya hasud jelema teh terutama munafik atuh di kelas munafik berkait nomor kedua mah timbul nganaha-naha orang munafik nah hanya orang ngabangun masjid baik yang masih kene dihancurkan padahal makan masjid kok ngomong lain ngabangun masjid merenang cacak-cacak masjid dia ieu teh ih make teu meunang keneh bae nanaonannya Muhammad teh urang kudu kumaha atuh pancena tita ngabangun masjid tapi urang geus ngabangun masjid dihancurkeun tuh nomor katilu mah aya ragu antara jeung antara banyak nya Muhammad teh salah itu mah kaum muslimin ai kudu salah mamanya Muhammad teh tapi nya ke antara jeung antara ih ke kumaha timbul sababaraha versi batu sababaraha versi batu nanaon ge kitu bae ieu urang mah jatuh nyaho naon urang mah politik wah
Menteri Agama loba kiai sih kok abrinya. Kurang mah aja heran sih kurang mah. Kos eueuh kiai bae. Kan kurang mah bodoh politik. Itu sekolah henteu naon henteu sok aju ngomong politik. Geus bae meneng bae sih sirah. Aja cacalaton bae. Ora ana paedah he. Geus bae atuh ku Bandung ngaluluskeun bae di ditu atuh. Lamun dibacakeun loba kejanggalan-kejanggalan geus antepkeun nya nu keur ngamaenkeun. Urang ieu kuari lamun kurang diperhatikeun di dunia teh urang makan teh nyaho naon. Kamari ieu tinju rame, tinju rek beueuh. Atuh nyana teu ngamaenkeun mah henteu kajian tinggu kumaha. Bulu tangkis rame, bungelap beueuh. Mobil kayak gitu kene. Mobil nu diramekeun rame Avanza teh datang ka sakumaha naon da meuh Avanza. Tuh, kuari mah henteu jatuh kabeuli pan. Diramekeun naon rame. Aya naon gitu ngaranna aya aktor nu ngarame-ramena. Teh sagala rupa ge kos kitu bae. Di dunia teh pasar kapan dunia mah hiji bae lamun urang henteu rek ka Allah lamun rek ka Allah karak sagala rupa urang rek ka Allah beneran rek ka Allah tararis aya itu sabodo aing mah ka Allah anu henteu ye cenah jang kemajuan ieu nyen yayasan Allah leg-leg Gus ya yayasan teh aing mah ka Allah teu kudu make yayasan cenah supaya rame di organisasi di NU teu aing mah moal maju atuh kan Allah sia ngamajukeun aing mah ka Allah ieu bae tuh di hati henteu los ieu bae hebat di huru je cingkrang ye calanana calaling henteu aing mah moal hurut moal iya udah ke Allah sorangan udah ke Allah teu kudu make organisasi teu kudu make partai ngan dunia kan moal rame jelema deuk ka Allah khusus deuk ka Allah moal rame ikan nu ngaramekeun ke bangsa jelema nu tarolol kabeh nu mentek ramena dunia teh kudu tolol bisa ngabangun hotel teh kudu jelema marasiat lamun eueuh nu marasiat teh malah hotel mentek urang kudu hatur nuhun ka jelema maksiat ngaramekeun teh ngaramekeun mun teu aya nu karitu moal rame ji atuh urang nu salat mah nu ngabangun masjid mah kapan eta tilok salat tukang bas ya itu nya nu nyieun masjid dia tilok salat teh mah urang nu salat mun eueuh nyana urang teu boga masjid mah teh atur nuhun ka nu tilok salat tawa teh geus da endeu ka Allah mah eueuh suzon endeu ka Allah mah lamun teu rek ka Allah karak urang teh aya suudzon ka batur urang teh aya pesimis ka batur urang teh aya we rasa rububiyah aya di urang deuk ka Allah mah geus jati mah moal ya teu kabeh nang Allah ka jangan tilok salat urusan nyana kan riweuh situ cenah ngomongkeun atuh kajen ngomongkeun ieu encan nyiduhan acan karak ngomongkeun yang semaras henteu atuh teh mah jangan ngagerakeun ke Allah ieu cuman deuk kumaha panasnya moal aya panas deuk ka Allah aju urangna bisa moal aya panas sebab naon ieu nu mantak ngaramekeun teh tah nu tararani haju eta teh didaharkan ku urang gabahna pan eta tirok sarolat balobana mah mun eueuh nyana urang kalaparan atur nuhun geus urang sok haju dakwah ka sawah wah salat teh geus sarolat kabeh mah nu ngirig sia antepkeun bae habak ngaririk bae salat henteu naon kajen ngeunah lendak mah inget ka Buya eta Muhyiddin dah bangeng Abah gerageun dia sebenarnya aspek gerageun dia kan gitar oh haranges nya mah kan gitar teh haranges biasa nyalateun ka mau pas belah dia Tegal Kunir tah lewat mobilnya kempes cas aya nu keur ngagitar kemana keur kemana bae keur kikieuan bae aya di dalam teh ya Pak Haji kenapa
ini cek Kiai cek Muhyiddin mobil itu apa namanya bannya betus. Oh ya udah ada kunci-kunci ntar saya ya dikunyah diberesan. Wow ratu-ratu muatan nasib Kiai kabeh atuh nu sanu ngabenerkeun ban. Ya Kiai mah teu bisa ge numpakan doang. Ye teu kunyana kan dibawa keluarkeun kunci-kuncina dibenerkeun terus dikabengkelkeun ituna diganti ku geus beres udah aja dibere duit enggak udah Pak Kiai ini Pak Kiai ya udah enggak udah saya mah udah ikhlas lillahi taala. Ti harita Ki Muhyiddin kanu ngagitar cilok galak. Cilok galak jadi nambung aing pernah nulungan aing. Tuh kan Masya Allah karim likulli syai'in hikmah tiap perkara aya hikmahna. Eta sok galak-galak kos kitu teh eta mah membatasi diri. Ulah ji urang teh kan nindini ge ulah galak lantaran urang teresep di aki-aki mah resep. Urang teh nindini dia orang-orang kene aya aki-aki banyak anu ngora. Malah aku pasti kan nindini kan. Ye atuh aya nu mulung kulo sakitotin lakitoh. Tiap nu ragag aya nu mulung kitu bae. Nah, dari orang dekat Allah mah batur bendu batur ngomongkeun urang malah seri. Sebabna lihat gerak Allah dekat. Tah lamun geus datang ka dinya jadi jelema. Ngan moal rame mun karitu kabeh, malah nu dagang. Malah nu dagang, malah nu tani, malah nu sepi. Penting tahajud kabeh. Malayat dina ayana ge dipaksakeun di TV marhaba kabeh setel TPI marhaba setel RCTI marhaba setel itu RRI keur maca sholawat cek jelema ieu mah kabeh pos karadia kabeh TV hak hancurkeun habak lah nebantak resep ge nonton TV kan aya jogedan tuh sia mah akur bae. Nah, belajar tapi kalau belajar, gini, mualaya nanaon nikmat, sakit pamere Allah. Gusti, alhamdulillah, abdi teh didamel makhluk nu pangmulyana, aju iman ka Gusti, aju ala kadar ibadah ka Gusti, salat bae mah abdi teh osok, adapun khusyuk nama atulah temah emang hese. Tapi abdi keur ngarahan be itu supaya yang bisa khusyuk. Meureun Gusti mementak abdi teh khusyuk teh lantaran pikiran abdi hayang mobil bere atuh abdi mobil Gusti. Cak Gusti ngaco sia. Geus boga mobil lain tambah khusyuk karah sia. Engke mikiran ban besi kempes. Can boga bae geus teu khusyuk komo geus boga. Encan boga makan mikiran boga doang. Geus boga mah ieu engke kumaha ieu meuli olina di mana, ieu meuli bensinna di mana, bayar pajakna sabaraha duit, tambah kalut sia. Eta kakarake boga hiji, mun boga dua. Peupeus otak sia eta. Tuh, mantak jelema nu hebat mah geus nyandung boga 3 boga 4 kuat eta lalaki hebat. Otakna teu peupeus. Atuh bade boga hiji ge kolem. Boga hiji ge ngalamun beda tuh deuleu batur boga 4 ge teger bae. Eta ngaranna lalaki mah kos kitu ngaranna. Mantak lamun lalaki can nyandung lain lalaki teh bencong tah mah. Tungtung nama balik ngaji nyarandung we sia. Iya mah keur carita gagah, kagagahan otak. Jadi lain nu nyarekan dicarekan ku pamajikan tapi gagah. Gagah pamajikan emang teu nyarekan. Ieu. Ira ieu teh. Waktu datang nya di sarua bae tapi tetep bae dihadapi bae tuh nya. Berjiwa besar nana. Dadana ge dibuka. Datang ke kamar ngalamun sarua nya ge.
tapi tetap gagah. Jelema nyandung teh gagah, laisa minna, lain termasuk golongan kaula jelema anu mampu nyandung teu nyandung. Dia itu ucapan Kangjeng Nabi teh lain masyaallah masyaallah. Iya. Timbul keraguan-raguan. Orang-orang munafik ge timbul ragu. Muhammad teh kok jadi kieu? Hararese amat dikakalakeunana. Nah, ieu sebuah bangunan teh ngaragukeun ka dirina. Lantaran dek tupa-tipu teh hararese, maka dijelaskeun ku Gusti Allah. Moal eureun-eureun jelema munafik mah timbul ragu, timbul pusing, timbul puyeng. La yazalu bunyanuhum bunyan teh masdar, ay masdar ma ismul hadas. Ngaran pagawean tapi nu dimaksud di dieu mah bangunan, ai bangunan mah isim maf'ul. Berarti kan di dieu teh masdar nu dimaksud isim maf'ul atuh majaz mursal min itlaqil masdar wa iradatis mil maf'ul cek ahli bayan. Atuh sapira bunyan mah isim hadas, kos nasron, kos dorban. Jadi maksud apa iya mah bangunan masjid, bangunan mah kang den bina mabni berarti. Geus masdar di mana ismul maf'ul majaz maksud. Bunyan mah ngabangun tah. Ismul hadas ngabangun. Ieu mah kan dicaritakeun teh bangunanana, beda ngabangun jeung bangunanana. Oh, ieu mah bangunan masjid. Nah, majaz. La yazalu bunyanuhum terus-terusan berarti bangunan-bangunan masjid maranehanana nuku maranehanana dibangun teh eta jadi sabab kana karaguan di jero hatena teureun ragu teh eureun-eureunana illa taqatta'a qulubuhum angin pegat hatena biaya mutu secara pararae eta kan bahasa limit mencek urang malempengna mentek ilana bimana ilah geus atuh eta para munafikin nu ngabangun masjid eta bangunan masjid anu ngajegir sanggeus teh ngajegir bagus megah teh haju dihancurkeun ku Kangjeng Nabi nitah ka sahabat nyana timbul ragu-ragu endap-endapan was-was di jero hatena teh duh ieu kumaha sebab naon henteu iman jelema nu teu iman mah wararas was kos kuari kejadian di Cina lantaran henteu iman was-was sararieun paeh orang muslim apa sieun paeh henteu muslim ditanya aya nu kena tidak ada kemudian takut mati enggak kok enggak keluar kenapa mesti keluar sebab Kangjeng Nabi menginstruksikan ketika ada wabah haram untuk keluar andai kata mati syahid babari kan jawabanana tetap urang masih bae paeh tuh Abu Ubaidah kapan ke Syria di Syria terus ke Yordan di Yordan terus ka Tungtung kita balik ke Sidina Umar lantaran eta teh keur aya taun di suratan lantaran si Ki Ubaidah Abu Ubaidah teh jelema brilian anu hebat pemikiranana jeung sajabana kita balik ke Madinah cek Abu Ubaidah di daerah kula keur aya taun kula lamun maot syahid haju lamun kula keluar haram cek Abu Ubaidah sedengkeun ngadoana ya Allah ya Rabb setiap saat kula teh akan ngadoa teh hayang maot syahid deuk iraha disahidkeun deuk bae maot kena taun syahid kan mentak jelema lamun ngadoa naon bae tah lamun bere resep ngadoa hayang sugi engke kajadian bakal sugi
jelema lamun ngadoana hayang boga pamajikan nu geulis bakal kajadian pamajikan nu geulis cak nyana geulis cak nyana aduh lamun jelema ngadoana teh hayang maot peju mah sok dibere hayang beta ngadoa teh hayang maot peju mah kajadian diakurkeun ku Gusti Allah tulisan di Lauhil Mahfuz teh izin nu dikacapangkeun diucapkeun ku manehanana nu sok didoa-doakeun ku manehanana teh eta teh geus aya tulisanana ieu di ditu bakal kos kitu. Nah kuari hayang maot syahid loba tuh maot syahid mah taun syahid nyeri beteung syahid termasuk katabrak misalnya syahid kejadian banjir gempa syahid maha kawasa Allah kumaha bae ngajadikeun syahidna di tengah-tengah siksa jelema aya bae nu maot syahid kan gitu teh rahasia Allah. Nah ya Abu Ubaidah kan embung maot syahid eta ditungtung jauh di Yordan lagi. Nah iya kan orang-orang Cina ge sarua bae teh kena wabah mencara wabah teh mah musliman teh orang-orang komunis orang kafir sararieun kana pae sieun pae jeung mun teu sieun mah jelema muslim doang deuk daon pake kasieun ja ibadah eukeur ka Gusti Allah iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Nabi ibadah eukeur maot mah jata mah lain ku wabah lain ku kalapar lain ku panyakit ku ajal ji ditetepkeun di jero kolban dik naon atuh ja aing ngaji bae ge make jeung sieun pae keneh bae ja aing mah boga kayakinan bakal ka sorga Tuhan konyol tuh budak ya Allah ya Rabbi je eta teh kapan wali Allah anu ditanya di jero kubur teh man rabbuka cicing we nya wa man nabiyuka cicing wa man kiblatuka teu ngajawab cek malaikat sia kudu teu ngajawab je bejakeun ka Gusti Allah make jeung ditanya keneh bae pan aing boga kayakinan cak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana inda rabbi abdi ana inda abdi wah aing mah kumaha cak keyakinan hamba kaula sedangkan aing boga keyakinan bahwa aing teh ieu teh bakal dikasorgakeun ku Gusti Allah aing yakin make jeung ditanya-tanya bejakeun ka Gusti Allah cek malaikat wah rahmat beja langsung malaikat Gusti maha uninga aya hamba kau aya hamba Gusti maot ditanya ku kulit tedek ngajawab plek jawabanana kos kitu tah kumaha eta Gusti atuh sia teh cek Gusti Allah men tanya-tanya bae atuh kul mah tugas atuh tah lain sambarangan jelema tah mah kayakinanna luhur nya nama keur sakarat ge aing sorga kajen kumaha ge yakin oh enggak bereskan tah mah Gusti teu ditanya datang deui malaikat hampura henteu tah mah leuwih ti aing manya hampuraan malaikat tah eta kan boga keyakinan mata kieu yakinkeun urang sing gede keyakinan ka Gusti Allah tah batur mah datang ka kos kitu ditanya ge ku malaikat geus teu ngajawab yakin aing tanya segala rupa sepira malaikat makhluk keneh salama bah teh yakin datang ka dieu teh yakin ajup pas Haji Pendi paeh kos kitu deui man rabbuka cicing wa man nabiyuka cicing wa ma kiblatuka padahal mah nyana mah deuk nurutan itu ngan teu yakin ngan nurutan doang nah palu ya digendreng bae tetep gendreng cek Haji Pendi pan aing mah lain deui jeung eta sama nurutan lain yakin kudu yakin di jero hate masya Allah kan la yazalu bunyanum teureun terus-terusan bangunan nu kumanehna dibangun masjid ya ngajadikeun karaguan dina hatena tepikeun kapegat hatena teu bisa mikir paeh tepi ka timbul ragu jadi sebab keraguan bangunan tersebut ya teu iman atuh jaka Gusti Allah teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka
mang ragu jeung wallahu alimun Gusti Allah maha uning bi khalqihi ka makhlukna. Aduh lamun urang nyaritakeun maha uning atuh geus naon nu teu kauningan ku Gusti. Sorotan ilmu Allah mun nyorot ka qalbu urang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Aing teh didelekeun Gusti Allah uningaeun ka hate aing. Didelekeun isin Pak. Mun bener sorotan ilmu Allah. Aing teh didelekeun we hate aing teh. Urang teh ngolembar bae ka lain Allah isi. Kahayang teu akur jeung syariat isin. Mata geus we lobana teh lobana haji cici, embungna naon bakalna isin. Ka Allah teh isin. Lamun ilmu Allah keur nyorot manteng. Nah, haji urangna ge gerakna beda. Kumaha bedana? Kulantaran aya ilmu Allah nu nyorot terus ku urang diperhatikeun, terus dirasakeun, terus ku urang di rumah perasaan eta engke urang lagi dibere deui ilmu ku Gusti Allah sebab eueuna naonan di qalbu urang geus dibere ilmu anu lain meunang ngasab mah ilmu nu nyaho urang kahareup padahal teu meunang dibejakeun anta kuari di Yaman aya kiai anu 30 tahun katukang nyana geus nulis bakal kajadian aya panyakit corona dijelaskan corona na eta teh kitu kajadianna di Cina dijelaskeun sagala rupa geus dikitabkeun tak kuari teh kapan dijaga eta kiai eta teh di Yaman teh barang dibaca kitabna geus dijabejakeun teh kajadian nu kuari di Cina teh bahkan Uzbekistan bahkan kadiana Moskow Soviet dina kitab eta geus dicaritakeun kajadian-kajadian gempa kajadian banjir di antarana bakal aya wabah corona di Cina geus aya kitabna geus begitu dibaca pas kumaha nu kuari kan kiaina dijaga umurna bangsa 100 tahun eta kan nyarana geus tilu ka mamana kieu teu meunang ai lain nabi mah kapan nyaritakeun kahareup gaib teu meunang ai lain sampul kalam atawa memang deuk ditembongkeun we ku Gusti ngahaja-haja mah batal atuh kawalianana jaloba kuari anu nyahoeun isuk teh bakalna nyaho terjadi isuk adalah poe Senin. Oh ya nah jadi saja bahasa Jawa emang nyaho iyalah ku Allah dibukakeun bray ngan teu meunang dicaritakeun aya lain sabkul kalam mah ketelanjuran aya keneh ahli ibadah anu bersih emang teu dibere nyaho lah teu dibere nyaho ngan paling isyarah senyum teu meunang aya lain nabi mah sebab eta adalah nubuah teh sifat kanabian sedengkeun nabi geus eueuh aya ge dinyana sifat kanabian sifat lain nabi tapi teu meunang ngabejakeun khusus we Allah mere karomah jang manehanana sebab manehanana ibadahna ka Allah ngabersihan qalbuna bisaan jadi dibere pangbubunga bray berengan teu meunang ngabejakeun nah ieu kejadian kuari di Yaman aya nyana ge atuh sugan nyana mah berendanan bakal maot nyana ge teh nyahoeun umurna 100 tahun kitab udah dibaca kejadian teh geus aya percis eta kan berarti dibukakeun kan ku Gusti Allah hijab aya keneh lah mun eueuh nu kararitu hancur dunia Palestina mun eueuh nu kitu Jakarta lamun eueuh nu kitu wah atuh jelema kabar malulu atuh korupsi terus-terusan di halanganna eta bae nu kitu Bandung sakitu poharana tuh karucahan cacak eueuh jelema anu sok ibadah ka Gusti Allah manteng geus hancur mah untung masih kene aya jelema nu kos kitu mah teu kanyahoan teu kadang-kadang mah kapan urang mah bentuk mah ibadah di masjid make jubah
make udang-udang gede sajadah nage hebat tasbih nage anu jutaan horenganan keur maksiat kadeuleuh mah keur ibadah padahal keur maksiat urang kadeuleuh mah urang teh keur ngaji di panggung teh rajaban muludan padahal mah horenganan keur neangan jangan ganti ban setip bukan kadeuleuh mah kadeuleuh mah urang teh ari riungan Kanjeng jelema zikiran horenganan aya jah dunia dan dunia batur kadeuleuh mulungan kuntung Rudin bau izin padahal mah horenganan kolbuna mah keur manteng ka Gusti Allah kasaliru kan urang manteng engke besi aya nu mulung tukang mulung kuntung iya wali gajen gua kumaha iya tewak geus ku urang tewak orang dijual kuntungna henteu ai wali mah kadeleuna hungkul Rudi kolbu keur aya anu disumputkeun ku manehna masyaallah kari nyumput sumput ye jelema ahli Allah mah Abu Yazid kapanggih jeung setan di Baghdad cek Abu Yazid bisa setan ka dieu sia naon ceti isin eta sataranjang isin ka satu cek eta ieu jelema loba aing isin ka jelema puguh jelema ge ku aing diome kiai ku aing dituntun ka pemerintah kiai ku aing tah aing dek isin kumaha atuh ka jelema ge ku aing apaan atuh di goda ku aing ya bener oke sih makan isin ka aing mah sataranja gitu sih rupana doang make jubah ge aslina mah sataranjang rupana doang sorban ngambai ge aslina mah teh usaha usaha teh anu make dasi anu make sepatu anu make sorban sial teh setan goblok urang kasinggung mah tungtung namanya bisa aja teh setan masyaallah garis ulah bawang sia Abu Yazid tapi kula mah cenah tah lamun kanu di masjid tah sieun panas kunaon boro-boro kula ngagoda napas lagi panas dua jelema tuh di masjid cek Abu Yazid coba ayo di dieu barang aya di dieu hiji keur di kurungan bae gitu tah keur zikir bae la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nu hiji deui belah itu di juru biasa sama asik ada zikirnya oh iya tanya Assalamualaikum salam dibuka naon Abu Yazid budak morak keneh kadeuleuh ku Abu Yazid ieu kumisna ge kakarake kumis jarum bulu jarum atuh pansi mah geus eueuh kumisan ya lamun diayakeun ja putih kabeh mending dikerut cek cenah teh lamun diayakeun kos lain jelema jurig tuh jenggot putih kumis putih itu di luhur putih urang mun kapanggih di tengah peuting atuh sieun kan sok dera misalna di pendek kumisna teh dikerut janggotna teh dikerut geus kabeh putih kabeh kan aju kabeh jararadi urang kapanggih ti peuting atuh parajan lain jelema kan ieu mah asana karkara kaluar ti kuburan anyar ieu kitu nah ieu mah budak ora keneh kumisna ge kumisna bulu jarum ya Allah cak Abu Yazid ieu budak ngorak keneh geus hebat kieu dipake kasihan ku setan ngomong kieu deui terus kapanggih jeung setannya percaya teu omongan setan masyaallah eta ku apaleun bohong setan eta bae geus gitu banyak bohong eta tah ku apaleun eta Abu Yazid tos ngobrol jeung setan aju ngomongkeun bahwa sieun ka manehna eta dibere cangkep mantap lamun aya nu maot teh datangkeun ku urang ahli Allah setan kalabur kan kabur kabeh babari maca la ilaha illallah setan eueuh nah aya anu hese bae maca la ilaha illallah didatangkeun bae kiai kadinya set la ilaha illallah babari cenah bareng datang setan kabur tadina ngalang anu endek baca la ilaha illallah jol bae haji pede ana rese
orang mawa setan jalan. Siga ade. Saya nu sakar-sakar udah diajak ya nam. Gusti Allah aku. Sieun setan kali Allah mah moal daekeun. Panas, napas panas. Hiji deui kapan setan deuk bedi luar. Setan. Udah setan teh ka masjid. Iya nu hees cek eta. Atuh kudu lain hees. Kanjeungkeun hees bae. Moal diganggu ku anu sejen mah ku yang diganggu. Teu kunaon? Nu hees eta mah lamun hudang bae ngana mah ngacaprak ngaji bae. Teu bah asal hudang bae ngaji bae ceramah bae cek nya teh. Teureun kasa jeung di mana bae geuning hees bae antepkeun. Tuh kan ari sieu papan ku setan di ome digere irungna. Jadi teu sieu setan kawali mah. Hees na dikir pan wali mah hudangna ngacaprak ngaji bae. Mantak setan kieu goblok sia cek setan teh. Juga kajangan pan wali mah. Sia ngembek goblok aing. Sia nu goblok, hampura cek. Geus heseun ka wali mah. Heseun tapi tetep bae terus bae. Ditinggalikeun, diintip, digoda mah terus bae. Deuk nggoda tugasnya anak. Teu kuat tuh ieu, kenu ieu, teu kuat tuh ieu, kenu ieu, teu kuat tuh ieu. Kitu bae setan mah terus bae emang tugasnya anak. Nah, iyalah ahli Allah. Ahli Allah dipake kasieun ku setan sebab nafsuna geus eueuh. Kadeuleuna akur padahal henteu. Henteu, sebab nafsuna geus eueuh. Ieu urang tah ngabersihan nafsu ieu teh nu hese teh nafsu, nu hese masyaallah teu meunang manggih susu endut-endutan. Aju urang ngap-ngapan sesek napas. Dipudoli kunaon eta? Atuh ka dokter bae, lain dokter aneh cenah ieu mah. Kunaon ieu mah? Itu kudu didatangkeun tuh. Langsung ya Allah. Ulah bingung-bingung normal eta ngaranna apa? Ieu mah abnormal. Wallahu alimun. Gusti Allah teh mah uninga bi khalqihi ka makhlukatun teh uninga kumaha aja geus ada melanjeunana teu kaya diayakeunana ku anjeunana geus aya dihirupan nu ngahirupan anjeunana nu ngarobahkeun anu nyicingkeun Gusti Allah nu mata la ilaha illallah teh beunang kabeh. Urang malah ilaha illallah teh lama budak bihakeun bilwujud illallah. Eueuh anu disembah kalawan hak kecuali Allah. Naik. La maksuda bihakin anu dimaksud kalawan hak kecuali Allah, guys. Lamun urang bertoriko anu dimaksud kecuali Allah, langkah naon bae deuleu kudu ka Allah. Denge kudu ulah anu dimaksud kecuali Allah. Silaturahmi ulah anu dimaksud kecuali Allah. Ngaji ulah anu dimaksud kecuali Allah. Segala rupa Allah bae nu dimaksud teh sabaraha taun bisa heulanan lempengkeun eueuh nu dimaksud iwal ti Allah naik la ilaha illallah teh eueuh anu nyiptakeun kecuali Allah nyiptakeun teh maha pencipta nyiptakeun langit nyiptakeun bumi nyiptakeun manfaat nyiptakeun badarat nempel di jero eta ngucapkeun la ilaha illallah teh eueuh nu bisa nyiptakeun langit kecuali Allah. Allah teh maha pencipta. La ilaha illallah wa nu bisa nyiptakeun bumi kecuali Allah. Allah teh maha pencipta. La ilaha illallah wa nu bisa nyiptakeun kasep kecuali Allah. Allah teh nu nyiptakeun kasep. La ilaha illallah wa nu nyiptakeun jore kecuali Allah. Allah teh nyiptakeun jore. Nu mantap urang kanu jore nyengsirikeun sarua jeung nyengsirikeun ka Allah. Sarua jeung nyengsirikeun ka Allah. La ilaha illallah wa nu nyiptakeun manfaat kecuali Allah. Allah teh pencipta manfaat. La ilaha illallah wa nu nyiptakeun madarat kecuali Gusti Allah. Allah teh nyiptakeun madarat. Kabeh ieu teh ciptaan Gusti Allah. Cukup la ilaha illallah. Ahli la ilaha illallah dihormati ku kabehan boro makhluk nu ngaran manusia hewan-hewan sebab naon la ilaha illallah
nu bisa nyiptakeun maneh kecuali Allah. Di ka mana maneh? Bisa ngobrol, jeung maung bisa ngobrol. Jeung cak-cak bisa ngobrol, jeung kupu-kupu bisa ngobrol, jeung saantero bisa ngobrol. Seperti etalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kunaon dia dibere ilmu ku Gusti Allah eueuh universitasan tah mana betul. Moal aya di universitas tah ilmu kos kitu mah. Moal aya di Al Azhar, moal aya eta mah khusus bae ilmu sirrul asrar, rahasia di balik rahasia. Ku sebab ibadah urang make syariat, qalbu urang make aqaid, dikawinkeun zahirna syariat, qalbuna make aqaid, bersih timbullah hikmah rahasia. Rahasia etalah anu nyieun caang, hakikat ngaranna. Urang lamun syariatna rapi secara zahirna, qalbuna make aqaid anu pas keyakinan ka Gusti Allah, kawinkeun syariat jeung aqaid qalbu zahir jeung batin tek bersiha, bakal timbul sirrul asrar. Jadi dia bakal katempo. Salatna akur jeung urang, tapi keyakinanana nu beda. Sebab aya siran. Eta bakal dibere ilmu ku Gusti Allah. Ilmu anu naon kitu ngaranna hese nyaritakeunana dengan sompral ilmu laduni. Nah, ilmu Allah teh nu nyorot ka makhlukna, nempel di makhlukna, kuari bakal kanyahoa. Mun tadi innallaha wallahu sajada Gusti alimun bi khalqi maha uning ka makhlukna jadada melanana makhluk Allah anu geus dibere rahasia ku Gusti Allah, dibere sebagian ilmu Allah, dibere rasa sehingga nyana dibere nyaho di jero taneuh di lauhul mahfuz segala. Masya Allah. Hakimun bijaksana pisoni dina dada melanana. Allah Ta'ala teh maha bijaksana nyen ki Zaid jangkung. Allah teh maha bijaksana nyen ki Zaid nyen ki Umar pendek. Allah maha bijaksana nyen ki itu ki Bakar mah putih. Allah maha bijaksana nyen ki dadap mah hideung. Ulah dicawat-cawat kabeh dada melan Allah. Allah maha bijaksana atas dada melanana nu urang teu nyaho rahasia. Itu si Kizaya dijabel ku Gusti Allah jangkung-jangkung teuing nya urang teu nyaho rahasiana. Horenganan satu ketika aya hiji jelema awewe keur mimiti ngandung teh naon kadang-kadang nyiram hayang jasa buah, hayang jasa buah, sedangkan ka ditu hese eueuh pangorak eueuh jang taraje eueuh sagala jang eueuh bae lah. Aya ge Kizaya doang, aya Kizaya doang mah jaet kula eta ka bisa tentang ala buah eta. Ieu atuh ieu babari teu kudu jengke kos ieu mah. Horeng rahasiana mah eta. Rahasiana masyaallah di antara rahasiana teh. Majaen ka dieu enaon hujan gede ta eta teh kenteng teh coba tah. Bangun eta mah nyingsat teh coba pakadekeun. Oh geus kieu gampang. Oh eta rahasiana mah. Ya Allah ya Rabb. Aiki Umar pendek jasa buleud. Teu nya urang rahasiana. Masyaallah Umar hadena geus ka dieu kunaon eta duit teh ka kolong nyek celek teh coba tah. Atunya mah ngaguruntul. Oh iya rahasia. Lah eta mah keur nyaritakeun urang rahasia-rahasia lembur. Rahasia-rahasia lembur supaya ka harti kurang. Jaheuh nya aya rahasiaan kabeh nu mantek urang ulah cuat-cawat ka dadamelan Allah. Urang kuari boga pamajikan, kabeneran pamajikan urang pendek. Ulah dicawat nikmati. Ye, ulah sok aju cuat-cawat aing boga pamajikan pendek-pendek deui. Ulah. Geus bae, engkau adalah sayangku. Satu-satunya di dunia ini adalah pilihanku. Tidak ada yang lebih cantik daripada engkau. Sadunia siapa yang pilih di mata aing. Geus bae geus bohong pamajikan lagi. Deh, bohong.
Bogo, ulah mah kita gelis henteu di mata aing masih teh panggelis eueuh deui. Geus aing mah moal kawin di kana sajan hiji sailila hirup. Emang kunaon ka? Mana modalna aing kawin. Ya Allah ya Rabbi. Nah, Allah teh maha bijaksana dina dadamelanana. Allah ngadamel langit aya kebijaksanaan, Allah ngadamel mata poe aya kebijaksanaan. Allah ngadamel bulan aya kebijaksanaan, Allah ngadamel bintang aya kebijaksanaan, Allah ngadamel bumi aya kebijaksanaan, Allah ngadamel gunung-gunung aya kebijaksanaan, mas segala ngadamel tatanggalan, Allah ngadamel lauk-lauk ti mimiti lauk kakap anu gede, lauk hiu nu gede datang ka lauk ribuan laletik ribuan rebon laletik kerinasi laletik aya rahasia-rahasia Masya Allah Karim ya aya kebijaksanaan Gusti Allah naon bae nu mantak ulah dirubah-rubah di diri orang sebab eta kebijaksanaan Allah rahasiaan dagang ge dagang ieu teh dadamelan Gusti Allah kok urang ieu dibere maju aya rahasiaan kok urang dibere biasa bae aya rahasiaan kok urang dibere rugi bae aya rahasiaan serahkeun kana bogaan aja urang mah ngalaksanakeun hungkul moal kebel deui ge urang bakal berhadapan jeung nyieun rahasia tinggal urang na bae nampak maksud tak eta narima eta teh hese jasa nah kabelah dieuna Allah teh mah bijaksana dina dadamelanana nu mantak urang daek ngaji aya rahasiat endek di ka sorga nu mantak urang peuting teu daek tahajud sorgana rada handap aya rahasiat urang boga duit tapi teu daek sedekah berarti kan urang dek dilambatkeun ka sorgana aya rahasia aya kabeh ge jang asup ka sorga teh aya di diri urang kabeh jang asup ka sorga teh aya di diri urang kabeh urang teu kudu neangan pangeran ka gunung teu kudu neangan ka leuweung teu kudu neangan ka Mekah di diri urang aya kabeh aya di diri urang urang dekat sorga teh aya di diri urang sebab Allah aya di diri urang nek neangan ka mana Gusti Allah cak Allah sih dek ka mana lulumpatan dek salat make lulumpatan pasti dek ka aing lagi aya mantap ulah make lulumpatan mau aki-aki dek berjamaah lompat ti karijat pas di jalan sih teu meunang dek ka mana sia cak Gusti Allah dek salat aing kita berjamaah teu kudu lulumpatan aing lagi aya ye babari lamun urang geus nyaho lebahna ibadah teh babari jasa sia deuk hayang ka surga tuh aing nyeun surga tuh aing nyeun neraka deuk sipil pilih ku sia tah sia surga jeung sia tah neraka jeung sia ngan pilihanana sia fasilitas jeung asup ka surgana aya di sia fasilitas jeung asup ka neraka aya di sia dibere ku ikhtiar lo sia deuk ka surga deuk lo sia deuk ka neraka aing mah ngan nyadiakeun doang aing teu butuh ibadah sia aing teu butuh maksiat sia aing jeung sia mah teu sia-sia aing mah pangeran sia mah hamba ngan aing nyadiakeun surga aing nyadiakeun surga neraka fasilitas aya di sia kabeh aya jang ka surga aya di urang jang ka neraka aya di urang jog ge ayo aing mah yen deuk ka surga teh melalui ieu meureunanan naon teh harta ja aing mah dibere limpahan harta pake kurang jang ka surga aing mah ka surga teh ieu melalui ilmu ja aing mah bareng dititipan ilmu pake kurang pake ka surga aing mah deuk ka neraka bae melalui ilmu pake nipu atuh Gusti ilmuna aing mah ka surga teh ieu bae melalui jabatan bupati pake atuh Gusti hayu pake bebeneran urusan masyarakat lah aing mah deuk ka neraka bae melalui bupati atuh los atuh lain ku sebab kiai dan lain ku sebab pejabatana urang deuk ka manana tah fasilitas saya di urang nang Allah kabeh ieu lah kebijaksanaan Allah ulah suuzon ka pemerintah ulah suuzon ka polisi atuh polisi ge lamun nyana karena Allah ngatur jalan dibere duit nah dikit udah atur aing mah kalancaran doang tugas aing bari maca sholawat bae nya ngatur-ngatur di jalan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabrak bisa ya mobil ayo bae karena Allah jadi atuh polisi ge aing mah ieu meureunnan ku Gusti Allah dikersakeun jadi polisi hajuja polisi teh ngatur-ngatur jalan ku aing nek dipake ibadah ka Allah melalui fasilitas ieu Allah maha bijaksana dina dadamelanana aing didamelkeun jadi polisi
kuari ku aing dipakai ibadah jabatan polisi aing ye pangkat polisi aing atun bisa anu nyawa aja teh kemak naon gitu ngaranna son ihinaam gitu bijaksana Allah aing jadi abri jadi garda terdepan aing dek ibadah melalui keabrian aing teh ieu teh petani aing dek ibadah melalui tani ye aing kunaon polisi bisa ibadah abri bisa ibadah aing kiai bisa korupsi goblok merendah kiai tapi di Indonesia mah ge hiji dua tilu opat lima kan ieu keur carita sok pa bisa-bisa ulah ceneh urang ieu teh jadi petani ulah ceneh jadi pedagang ulah ceneh jadi polisi ulah ceneh jadi eta mah kan geus dikersakeun ku Gusti Allah dadamelan Gusti Allah anu baku langit bumi tatangkalan gunung laut jeung sajabana atawa ieu digerak-gerakeun ku Gusti Allah aya jelema henteu maksud jadi kiai tapi kan masantren we dikersakeun jadi kiai gerak Allah kan dadamelan Allah berarti aya jelema embung eueuh hayalan eta teh menteri agama jadi menteri agama ditanya apa ada hayalan kagak ada cek mah kuari jadi menteri agama eta nang Gusti Allah tuh apa Jokowi aya nyana baheula yang jadi presiden aya nyogok eta ge dadamelan Allah lah geus kos kitu bae teh mah sabodohnyana teh mah urusanana ngan jelas kabeh ge dadamelan Allah atuh aing nyana bisa tobat ba atuh ka Gusti Allah ya Rabbi cek Jokowi aduh ini sia Jokowi ceurik mohon maaf ya Allah akan kembalikan saya ini uang korupsi saya melalui penjagaan aku itu. Nah misalnya ya mah cerita tuh lainnya nabai menteri DPR kabeh jadi teh panhahalang ka Allah teh jadi mui ngaranna dong mui teh naon ngaranna mui teh naon ngaranna oh iya musuh goblok sia majelis ulama di musuh-musuh misalnya nyana jadi ketua MUI nah nyogok eta kapan jelas sama sohe ar-rasi wal murtasifin nar kanjeng Nabi sohe sama ngaran jadi majelis ulama tapi nyogok ar-rasi wal murtasifin nar tinggal sadar na bae tapi kan hajo tobat jangan ya Allah gombal sih ya nah iyalah hakimun fi sunnihi bijaksana tidak ada damelan sakabehna unu kaluar tidak damelan Allah nah kulantaran Gusti Allah maha uninga maha bijaksana urang sadarkeun diri urang kemaha uningaan Allah kemaha sadar kemaha bijaksanaan Allah Gusti abdi teh diuningan ku Gusti tur abdi teh ieu teh dadamelan Gusti kebijaksanaan Gusti ngadamel abdi seperti abdi nampi Gusti mere sehat ka abdi kebijaksanaan Gusti mere gering ka abdi kebijaksanaan Gusti mere harta sakit ka abdi kebijaksanaan Gusti mere segala rupa ka abdi moal lila deui abdi teh bakal menghadap ka Gusti abdi teh bade nemah jeung sadar eta karek jelema sadar karena segala rupa aturan Allah sadar karena segala rupa dadamelan Gusti Allah urang teh sadar teh begitu ngaca ya Allah ya Rabb kok tatangga abdi makasih bae abdi jore ye terus sia urusan aing kunaon sia aju ngarasula takkan kos gitu Gusti babaturan abdi paruti konon abdi jadi hideung atuh teh urusan aing ku aing sia dihideungkeun sakitu ge teu leteng kos kastrol ya ngarasula eta nu jadi halang ya Allah ya Rabbi Gusti kunaon atuh batur mah usaha teh maraju abdi mah ieu mah atuh menaon kitu ngarugi derugi ya atuh teh urusan aing sia ngalaksanakeun sia mah teu nyaho karahasiaan sia lamun dibere sugi moal wawuh jeung jelema kalangkangna ge teu meunang ditincak ya sia mah kamang-mang kan rahasia sakitu ge susah sia mun leumpang sakumaha kelek aya bisulan kan Allah maha uninga kada dadamelanana Masya Allah mudah-mudahan orang kabehan diberi sehat
dibere jagjag, dibere bisa ibadah ka Gusti Allah, dibere bisa nyadar sasadar-sadarna, urang nemah-nemahna menghadapi akhir hayat urang pinuhan ku ibadah, akhir hayat urang husnul khotimah, bisa maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala sayyidina sayyidina rasulillah ajma'in.